Ngadaweung ngabangbang areuy. Ieu peribahasa guys, maksudna nyaeta urang inget kana pengalaman-pengalaman anu geus kaliwat, urang inget kana waktu-waktu anu geus kaliwat, naon nu kurang dilakukeun dina waktu-waktu nu geus kaliwat, maruncul deui dina pikiran urang. Segala kainget rusres kaitu ka dieu. Urang kainget waktu ka tukang keur kieu, waktu ka tukang keur kitu. Tah, kabeh lalampahan anu ku urang pernah dilampahkeun dina masa-masa nu geus kaliwat, maruncul deui dina pikiran, taringet deui. Tah eta peribahasana nyaeta ngadaweung ngabangbang areuy, tah kitu nya. Pokona mah sing disehatkeun bae nya awakna, sing dibabarikeun rejekina, sing digampangkeun sagala urusanna guys.